Ayang gung goong narame menak diwasano no jadi wadana pahamane kitu tukang olo-olo bawa anu kirung dia jadi pangkat kentong gorengan lantas kacang dalam lempa-lempi lempang aduh pipi jangu Allah Hebat itu Pak Hansip. Keprok Pak Hansip. Ha, ha. Ayang-ayang gung gong rame menaki wasanu nu jadi wadana nahamane titu tukang olo-olo loba anu biru dukejeng kumpeni lihat jadi bangsat katon kagorengan ngantos kangjeng dalam lempa-lempi lempah aduh pipi janu ompong aduh pipi janu ompong aduh pipi janu ompong Wah. Hei. Ulang aja go sia. Bongkena keamanan di dia. Wani karep sia. Nanan. Ulah tuh jeung ditewak teu buku ku Hansip. Tuh. Aduh. Salam. Lapor Pak Hansip. Sore hari ini saya datang ke sini memenuhi undangan dari kelompok tani Prima Mukti untuk saling berbagi kebahagiaan. Biar Pak Tani Nasugi Mukti, Pak Dagang berat benghar. Ya. Ai merdeka make mik ngomongna. Siap. Saya pengen tanya, berapa tinggi badan Pak Hansip? 3 senti. Lebih tipendek. Lebih tipendek. Tinggi badannya berapa Pak Hansip? 80,4. Samunahna wae. Aya beren. Kumana hang? Beda hang mah 2. Pajaja mah Lain adi dilepaskeun ku si dadan teh kieu yo. Kan biasana ngilujeng dalang dadan, Lim. Hei. Pak Hansip. Kenapa itu kancingnya coplok sabelah? Nu iya yang rapi dong. Oh, iya narapikeun atuh. Oh, Yang rapi dong. belum persiapan. Oh iya. Coba kita betulkan rapikan. Coba Saudara Ohang. Ini Hansip dirapikan bajunya. Ya. Biasa atuh Ya, ngecepian. baik. Tuh jepit kita tadi. Ohang dengan Hansip ngebaris. Coba oleh Ohang dikomando Hansipnya. Kumaha? Maha. Weh, kenapa kali? Cicing urang komanan. Kamar ke cicing. Sok cicing, tong ngomong. Hei, tong ngomong. Wow. Tong ngomong. Wow. Tong ngomong. Sia. Tuh. Lu wasain. Beda euy. Nyaho euy geus sok ngareog baheulanya. Ari ngareok mah tara. Ngan. Kesenian dia numpuk ari alat di desa Tanjung Jaya mah teu boga. Harus diperhatikan juragan. Hari ini dinya kudu ngamak ka aing. Acan ke heula. Aing mah grup kesenian. Lain urusan politik sorry mah, urusan pebodoran. Urusan yang politik. Cicing. Ya dirinya teh tidak degekeun. Dirinya teh boga alat kesenian kudu ngamakna ka aing. Emang aing pamimpin di dieu. Ulah popolohok atuh. Degekeun.
Tegablek anak kesenian mah lain kain sia teh ngamokna. Kasaha atuh? Ka anggota DPRD sia teh. Tuh, abdi teh cek payun teh ngada mau perposa. Perposa. Ampun. Kan sia teh. Ya, aing ngomong sanuan nih. Lain perposa, proposal. Nyanya. Perposal nah. Poho. Lain poho. Sok. Sia urang. Wadrak. Tong kikituan atuh. Tabrak. Coba pengen tahu, apakah saudara menggunakan celana dalam? Gunakan. Aya. Berapa ukurannya? Ukuran ya, ukuran long rest. Long rest. Atuh lom, peringu kagomlang rengan. Hadap kiri, gerak. Aduh, Kan bae lah. Hadap kanan gerak. Hadap kiri kanan gerak. Yang bener. Asuh loba-loba teuing. Sok, hadap kiri kanan cek di dinya. Sok, hadap kanan, gerak. Likdul. Tah cek aing oge. Dipancing ayahnya Mari kaki dul. Udah tak likdul cenah. Sok, siap. Likdul. Hah? Likdul. Likdul. Likler. Oh itunya. Oh. Likler. Itunya hoi, itu Ya. berarti adio. Likneng. Hah? Likneng. Ngeus, Malik bener, nongreng. Yes. Gelo sugan. Ayo, Tak Pak. gelo. Tak. Aing pun gablek hansip ya model kieu kabeh TBC aing. Ada. Aduh. Gusti Allah. Nokung. Coba yang betul. Dirapatkan. Aya anu dirapatkeun sia teh. Huntu rapatkeun teh sia teh. Ya, rapatkan bibir lain. Rapatkan. Naon dia kerewedan naon. Tos. Soak abi, TBC soak. Mangga lanjutkan, mangga. Nanti dulu, sebentar dulu. Dulu. Urusan belum selesai. Urusan belum selesai. Coba, coba ini hansip itu dibelajarkan untuk bagaimana bersikap. Dan bagaimana hansip mampu memberikan penjelasan pada warga. Misalnya, warga harus gotong royong. Ya. Di antaranya ngagosok bujur hansip. Alhamdulillah. Alhamdulillah cenah. Kahayangna meureunnan. Nya ada ku pamajikan tara digosok. Wes. Aya hansip boga pamajikan keneh. Itu. Ya, nya popolotot ku pamajikan teu digosok. Ari ditanya teu boga. Ulah popolotot. Aing mun lain kolot sia budak da. Pusing aing. Sebelah sini, hansip sebelah sini. Ternyata di balik kebahagiaan yang Bapak miliki, di balik wajah yang ceria, di balik kejanakaannya ada rasa derita yang ada di hatinya. Sejak kapan ditinggalkan oleh bojonya? Menderita. Pertanyaan anak lain eta. Sok. Kela. Anjir. Walau rain. Dan nemen-nemen teuing aing mah. Aing nanya heula, ti iraha ditinggalkeun pamajikan. Songong Tos 15 tahun. Oh 15 tahun. Naot? Mun pae. Tanguknya Ari Kajami sanes pae. Naon atuh? Modal. Astagfirullahaladzim. Maot ye atanapi ngantunkeun. Kitu cek aing oge. Sia. Ngapopolotot. Ngasa popolotot. Hei, Bener. naon urusan di dieu ngadon ribut? Bukan ngajak ribut mah itu. Maot gering naon? Damang.
kada mangheula atuh. Dengekeun heula, dengekeun. Mangga. Pertanyaanana dengekeun heula matak ngasing konsen geura. Maotna gering naon? Dijawabnya teu damang. Oh, teu damang. Oh, teu damang naon ditanyakeun teh? Teu damang walas. Pamajikan teh teu damangna teh pilek, Nah, atanapi katawa naon? muntaber, atanapi kanker, tifus, jantung, ginjal, naon? Atau apa? Nyawatna teh mah. Tuh, Mah, mah meuni tepi ka maot. Panginten atos kitu we Nah, keresakeunana. jadi geus 15 tahun can kawin deui. Teu acan. Contoh. Ternyata di balik wajah seperti ini ada kesetiaan yang tiada batas. Acan bekir. Guru hebat. 15 tahun ditinggalkan ku pamajikan teu kawin deui. Contoh. Hebat. Si itu mah pamajikan hirup kene geus kawin deui. Paingan ka pamajikan teh gerapae. Aing rek kawin. ish teu. Aing mangkukna. Hah? Mangkuk gak bisa pangi. Pangi dipacat oya. Kadungker neangan doma panggil jeung sia kamari. Oh, lamun teh kapan ku kuring domba bikang ngetengan ku di dinya. Sia. Dan apa eta mah rahasia duaan. Heeh, nya. Apaan sesana pan kumaha? Demenang saha? kitu Domba saha? ceng eta mah teu asup banyol. Ngadon nikah pamajikan pajar kuring bobogohan. Temenang kitu ceng eta mah teu asup banyol. Majar kuring bobogohan. Budak-budak doma pikan. Lamun urang arek banyol doma ulah kaleuwihan. Bisi jadi gugujrudan. Teu hade jeung babaturan. Demenang kitu ceng eta mah teu asup banyol. Pajar kuring fungsi montok jeung randa nu hideung montok. Paingan. Bidung montok itu angan teh. Kajian pamajikan disukeun da begung. Nyahoanan. Kek pertanyaan hiji. Hebat bapak mah picontoeun euy. Cocok jadi anggota DPRD ya. Satia ka pamajikanana, 15 tahun cintanya tidak pernah Abdi mah berbagi. lamun jadi anggota DPR mah kiat. Cian korupsi. Hebat kepro. Bener. Bapak salah. TPR itu Ya, dah. TPR. Abdi nu alina teh. Salah. Justru lamun bapak teh jadi anggota lebar. Jelema jujur diperlukan jadi pamimpin. Lamun nu jelema jujur mung jadi pamimpin, kan nu pamimpinna teh jaluju rakyatna moal kaurus. Jadi cocok bapak jadi anggota DPRD. Bener kitu masyarakat. Masa Aduh bener. Sabab lamun anggota DPRD makasakan. Cicing heula. Lamun anggota DPRD model bapak alus pak. Anggaran negara teh irit. Hiji bajuna bakal irit. Beli bahan pejabat teh berarti teu kudu lega ieu teh lebar-lebar teuing. Nu kadua teu kudu aya biaya rumah tangga. Sabab mah teu boga pamajikan. Nu katilu teu kudu aya biaya makan minum. Sabab mah ngada hartong ngeret ge hirup. Gusti. Duit negara teh. Mimiti sae. Kadua alus katiluna teh aduh. Aing kakarek euy, sok hirup nguriling ka mana disigeng ku hansip. Cicing. Tapi alus, Bapak bener saya mah setuju. Bising Bapak ngkerek nyalon dicalonkeun ku kuring. Bener. Moal abdi mah. Moal Alus cocok isi. Coba diajar pidato kampanye. Pidato diajar. Anggota DPRD. Calon anggota DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah itulah nini kuring ti kucuprak kana kula. Benar. Siap. Saestuna. Kuring mah tahun tuan es teh mau tuna. Beak si ohang betul. Ditaksiran. Nu botak di sisiran. Nu ieu nu hese mas ya. Cicing. Saestuna. Tok balikan deui. Nu hees teh mau huntuna. Ka abdi mah uhuntuan ti luhur. Matak dekah. Oke, kudu terarah. Ieu bodorna lain bodor reog ge. Kudu terarah. Coba ayeuna dugikeun ka sadaya warga masyarakat. Bapak bade majeng nyalon anggota DPRD perwakilan para hansip. Sabab hansip teh karunya dititah wae digaji tara. Bener. Nah, meni asa meneran. Heueuh tah eta nu Bosan hang. cicing heueukeun bae. Ya. Anu bieu teh Gaji DPRD mah tiap tahun naraek we tunjangan, mobil segala macam. Nah, ieu hansip Ulah ditu teuing ka deui ku masyarakat. kunaon gitu. Oh, make jeung sasi naik ai masyarakat mah jan Hansip teu kabagean karunya. muhun. Sok tapi kan ayeuna pidato hansip ka warga masyarakat di dieu. Rek maju jadi anggota DPRD, naon programna? Sok. Bapak teh saha namina teh? Hah? Nyobor. Pajajang, sok cicing itu. Pajajah cicing heula. Heeh. Sok. Pak wargi sadayana, mangga urang sami-sami ngadangukeun pidato teh. Tah si Jaja. Entar. Bapak lamun dinu wayang, wayang, cicing kuring di dalangan. Bapak wayang, duaan itu, cicing. Anu wayang ge teh. Mangga. Dina ieu sonten. Waduh. Di pagunungan Banyarwangi nyondong lenggah di kebun ente. Hiji nonoman anu kasep ngalempereng koneng. Tangtungan jangkung sampulur dedek sampai rumah abdi. Ieu nonoman teh kaceluk aun-aun kakocap kajana pria kajamparing kaangin-angin. Lalaki langit lanon jagat totos bojana kulit anti ganti sukma tandange batara. Semangat. Ieu Prabu Arya Tisukruk Tidungdung. Dengekeun dalang sia teh. Cicing heula tuh, ke heula. Nya acan. Ieu Prabu Arya Tisukruk Tidungdung. Kade Tisukruk Tidungdung. Kapan jadi hansipna ripuh. Oh benar. Ditita isil tatra kabagean. Nuhun saya. Semangat. Tumiba ing alun-alun Banjarwangi. Kelahatan atuh. Lain kita nuturkan uing didinya wungkul. Hei. Didinya wungkul. Sekedap. Hei, sadaya kanca mitra, sadaya ieu pagelaran wayang Jawi. Ieu golek ulah pasea. Tasiku muka ambil karena keunanya kan cicungi ke sia. Dinu waktos ieu dalang teu kiat ningali kalakuan golekna. Golek ieu mah teu kedah diperankeun geus meran sorangan. Ngacan. Terus kemae sok kudu. Sumangga ieu Raden Arya Prabu Tisukruk Tidungdung tumiba di alun-alun Banjarwangi.
wayang ngajedog sia teh. Nah lemen-lementing ngajedog ku aing diperankeun aing dalangna sia teh. Tah deh sumberangkeun anak. Keheula Mari usum perang asum aman. Cicing. Nah aing mah cacak-cacak beke belaguna lauro bila. Astagfirullahaladzim. Kela cicing kela wayang nu hiji deui can biji ya. Kela urang tancapkeun heula ngigeuleur sagede. Can ditancapkeun ku aing. Ayo. Prabu Arya ti suksruk ti dongdong lumampak ka dieu gending bendrong ale dieu. Samalado di dieu mah nya tempat cengek parasawarakan masyarakat teh Dengekeun para ka rumah sikap dengekeun ngajedog aing dalang ampun rumah sikat sagala aduh aing teh keur pilek dan kacager aing ngalih kieu. Alhamdulillah. Ayo Arya Prabu ti suksruk ti dongdong lengka ing sitinggil penaturata kekamaden. Ayo. Cicing. Sakali robah usik urusan panjang. Ku aing sia disikat kanyutna ku aing sia. Salajengna Arya si hamur kanyut. Kapan mana mah gawena kawin wae. Nya daku. Arya Prabu hamur kanyut tumiba. Oh. Cicing, hei Arya Prabu keheula can diperangkeun aing dalang sia teh raja ge hartina di dieu mah sia teh kumaha dalang sia teh Pan tadi kumaha cicingna cacing mundur sia teh ulah hareupeun dalang heula munar sumangga ieu Arya Prabu ti suksruk ti dungdung sareng Arya Prabu sia hamur kanyu dina danget ieu bade nyawalakeun saembara perebut putri. Kalasan putrina aya di pengkeureun panggung. Wah, enggak kapayu. Bisa kena. Iya putri nu gelis kawanti-wanti. Siap. Ya putri nu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jenengan putrina nyaeta Tararata. Sumangga kapayu neng putri. Aduh. Lain cari tanapan budak didinya ieu teh. Astagfirullahaladzim pan raja boga anak putri disayembarakeun aing ngumumkeun ai sia kumaha Boga budak di mana atuh? Eta nyokot mik ulah nu saha wae. Budak di mana nyolowedor ke Tara? apan Ieu, aing. Dengekeun aing nu gablek lalakon dalang sia teh. Astagfirullah. Nah, aing mah dalang. Dalang. Mangga bisa. Calik. Heh,
Arya Prabu calik dina danget ayeuna ya di kerajaan Banyarwangi nujunya embarakeun gaduh putri nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina ieu geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat ieu putri teh kalaresa nuju mangkak beger jenengan putrina nyaetra Putri Tararapet. Sumangga Neng Putri. Jawab bekah. Neng Putri. Arimi atawa Purbakesa. Ngajedok sia can sina ngomong ku aing. Mangga Neng Putri mangga sasanggem Nyarios Akang Beja-beja ki oleh. sok Aing sok nyarios Akang beja-beja kawang oleh. salingkuh, sia salingkuh. Yuh, cicing kaganggu. Teh ngomong, kan baik pani api-api nak. Cek maneh nang ke dibejakeun ka oleh tangga sorangan. Neng Putri naha leres hoyong ditikahkeun nyarios leres Oleh pemajikan mana ada dikawin ke Johang. Oleh aduh Neng Putri teh leres sok nyanyi tiasa lagu naon Yang hujan turun lagi. yang hujan turun lagi Yang hujan turunan. sok yang hujan kehelan can Eta make nu kituan ananengan. sok ayo musik Putri Tararapet bade nyanyi judulna Yang Hujan Turun Lagi. Di bawah payung hitam ku berlindung, yang ingatkah kau padaku, di jalan ini dulu kita berdua, basah tubuh ini, basah rambut ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Yang Pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Ada. Tak pernah bersedih seperti saat rindu begini. asik Goyang. Di jalan ini dulu kita Berdua kita bercerita padang laut biru. Bagi jauh. Tapi rindu jua pandang wajah
Han, masalah sora, masalah nada mah teu penting. Sabab urang Sunda teh lemna tinu kawani. Tinu kawani. Si Ece ieu putri Indonesia teh boga kawani cek saha putri Amerika. Ya bener. Da putri Indonesia Bener. boga kawani, boga spirit. Rakyat nu model kieu dibutuhkeun ku nagara anu hebat. Teh saha teteh teh namina? Lilin Herlina. Mikna kadiekeun kieu. Nah namina? Lilin Herlina. Lilin Herlina. Namina ge Lilin Herlina. Lilin Herlina. Tos gaduh caroge? Aya carogena? Aya. Heeh. Gaduh putra? Gaduh. Sabaraha hiji? Dua. Ayeuna ngadamel keneh teu? Henteu. Oh. Sadi dinten naon? Sadi dinten damel. Damel naon? Ka kebun. Dan? Ka kebun. Perkebunan. Metik enteh? Hebat sabaraha metik enteh di dieu penghasilanana? Iya, nanti sasasina persasi. Persasi sabaraha? Esok nampi 700, esok 5. Bayangkeun hang sabulan metik enteh menang 700. Urang dieu mah bunga we. Mun dititah lamun teu menang pagawean. Nah, ari urang ada kuring mah geus teu dengekeun para pejabat, rakyat 700 penuh semangat, nu juta-juta, nu puluhan juta kudu bener ngurus rakyat. Aduh, hidup. Betul tidak? Sini. Betul. Sini. Berdiri. Jadi, ieu teh tauladan. Ieu teh tauladan masyarakat. Hansip teu digaji semangat, bisa ngabagjakeun. Pan jarang pejabat nu bisa ngabagjakeun rakyatna. Ieu mah hansip bisa ngabagjakeun. Bener teu? Bener. Poe ieu ge ohang beak ku hansip. Beak aing. Beak peta pohang ge. Ya, cicing. Atuh iya tita tadi hayang nyanyi ngabagjakeun. Hebatnya hebat rakyat model kieu kabeh nagara bunga tinggal kawijakanana sing balejang masyarakat. Tuh. Leres teu? Yes. Hebat pahan neng teh. Duh, hapunten abi nyebatkeun tara rapet. Nyaho da teu mungkin ai rapet mah maot atuh. Panon henteu rapet ramun rapet masa ceuli henteu irung henteu Rapet. baham henteu Rapet. kudu terbuka. Leres teu? Putrana tos ageng sakola. Liren. Di mana sakolana? Sekolahna di PMI. MI. Diteraskeun ka aliyah henteu? Ka sanawiyah henteu? Kunaon? Alimen. Kapayun kersa teu sakolakeun putrana. Alim anu sok paseawe saha? Duka atuh tara. Tara. Ya, aduh. Jeung ngomongkeun jorok. Pokok nama ieu dua hansip contoh pikeun sarerea. Jalma-jalma anu hebat. Ohang tingali contoh 15 tahun ditinggalkeun ku pamajikan, cintana teu pernah pegat. Contoh. Mata kami antara pegat-pegat. Ternyata urang diajar teh kudu ka jalma model kieu. Hebat Bapak. Ya. Abi mah sanes heureuy muji kuring ge teu boga jiwa model Bapak, satia ka pamajikan ditinggalkeun 15 tahun teu kawin deui. Kuring mah ukur hiji we nanya teh, pun Bapak hayang kumaha? Can pernah. Can pernah hayang? Can. Leungit we kahayang teh. Leungit we meureunana. Kahayangna dibungkus ku kacinta nu teu pernah pegat. Awak menang papisah, tapi jiwa teu pernah papisah. Bapak tauladan pikeun kuring. Ya, Bapak contoh pikeun kuring. Mudah-mudahan kapayun nagara bisa nyejahterakeun Bapak. Amin. Nagara bisa nyejahterakeun ibu. Mudah-mudahan sore ieu urang sadayana aya dinu kabagjaan. Silih bagjakeun, silih bungahkeun, hirup pinuh gogonyakan, padahal mah urang teh sagala warurat, sagala teu boga. Tapi kawaruratan katepugaan teu jadi halangan pikeun hirup sampurna jeung silih sampurna. Amin.
Contoh mudah-mudahan we ke aya rezekina kanggo Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh. Ibu, tonggo kaya ini dia. Kanggo teteh. Cakat Bapak. Adio. Di antara panas dan hujan engkau berjalan, menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersama, tak tahu apa yang sedang engkau cari. Tapi hidup haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini.
tasih mepar hujan. Ngam